Ini ieu tafsir Jalalain teh ma istaddas ilaihi hajatur raghibina fi takmilat tafsirul Qur'an Karim. Ieu teh sesuatu anu dibutuhkeun pisan ka jalmi-jalmi anu resep dina nyampurnakeun tafsir Al-Qur'anul Karim. Dikarang ku Imam Al-Alamah Al-Muhaqqiq Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali anu madhabna Asy-Syafi'i rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nya nang sadayana niatan dayeuna ngajam nang sadayana dikawit kaping sasih Ramadan ayeuna ping hiji jika saterusna nang sadayana ngawitan naos tafsir Jalalain. Nya tafsir Jalalain eta dikawitan ku surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah eta diturunkeunana di kota Madinah. Disebutkeunana surah Madaniyah. Miseur ayatna 280 genep ayat. Sakawal ayat 287 ayat. Nya dina tenan kahiji sasi Ramadan sabada urang ngalaksanakeun tarawih urang deres Al-Qur'an surah Al-Baqarah saayat. 2 ayat, kami saayat 2 ayat. Malam pertama sabada urang ngalaksanakeun salat tarawih. Al-Qur'an teh pamisaur ilmuna mah termasuk kalam usul. Mending kalam teh aya 5. Di kalam ceuk lugo, 2 kalam ceuk usul, 3 kalam ceuk fikih, 4 kalam ceuk mutakalim, 4 kalimahna kalam ceuk istilah nahwu. Ieu Al-Qur'an sakumaha qaidahna nya kalam kabagi 5. Lugawiyun usuliyun fiqhiyun wa mutakalimun kadanawiyun. Bangsa lugoh, bangsa usul, bangsa fikih, jeung mutakalim jeung nahwu kapanggih. Ieu Al-Qur'an termasukna kalam usul. Ai kalam ceuk lugoh mah setiap perkara mere faidah. Kalam ceuk usul kalam ceuk lugoh eta ayeuna yang nulisna di Jepang teu ari ngaca berarti bogohun kan atawa ieu kalam ceuk lugoh ngandakeun kana ka dieu. Kalam ceuk lugoh mah sabrotoskeun ayeuna hoyong teu sama abid bodog. Ieu teh kalam ceuk lugoh. Setiap perkara nu mere faidah tina tulisan, tina min kitabatin au isyaratin au aqdin au nasbin au lisanil hal eta kalam ceuk lugoh. Di kalam ceuk usul ta Al-Qur'an kalam ceuk usul pokok usuluddin pokokna agama.
nyatana al-lafdul munazzalu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'jaji bi aqsal surati minhu al-muta'abbadu bitilawatihi lapan anu nyungsulkeun ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena jadi mukjizat anu jadi ibadah budi bacana. Mudah-mudahan sadayana terang nya budi tiasa maca Al-Qur'an wabil khusus ayeuna dina sasi Ramadan. Mudah-mudahan kumaha Allah maparingan taufik sang hidayah orang sadayana tiasa maos Al-Qur'an nya teu terang maknana ogena ku dibacana bari teu terang maknana jadi ibadah. Oh lamun seug terang kana maknana sawa urang ayeuna alit-aliteun ngawitan tina surah Al-Baqarah nya dina tafsirul Jalalain Jalalain teh Jalal 2 nya Jalalain teh nu kahiji ka nu ngaranna teh Syekh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali sareng Asyuyutinya eta A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Termasuk ayatna ayat mutasyabihah biasa dimanaan aya anu nyarandekeun nya Gusti Allah unggul anu ninga kana maksad alif lam mim sebagai urang jalmi mukmin wajib imankeun bahwa alif lam mim teh termasuk ayat dina ayat Al-Qur'an. Maksudna Allah uninga karena maksudna alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab. Zalika teh tafsiranna ay hadza. Ay zalika isim isyarah bikun ang jauh pisan. Pemenu cakar anu qarib musyar ilaihna da sok make hada nya meha hatan be nya da ismu isyarah hada tah ieu lamun segada tebih mangge ka zaka lamun tebih pisan zalika ya za ya zaka lamun nusan lamun sujauh pisan zalika. Tapi ieu tafsiranna zalika nu maksud zalika teh ai hada ieu zalikal kitabu ari ieu Al-Qur'an ieu kitab zalikal kitabu ari ieu kitab mana kitab Taurat Injil Zabur nyata alladzi yaqra'uhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu maoskeun kana eta kitab sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utosna kitab Al-Qur'an anu dibangsa di dinya dalikal kitabu ari ieu kitab Al-Qur'an eta la raiba teu aya mangmang teu aya ragu tamaujud fihi dina kitab annahu sayyana kitab eta min indillah sandingan Allah Subhanahu wa taala. Tala raiba teh eta teh wa jumlatun nafi ari jumlah nafi eta khobar tarkibanana la raiba teh jadi khobar eta la raiba teu ragu deui fihi dina Al-Qur'an. Mana mubtadana? Mubtada ari mubtadana itu khobar eta zalika lafaz zalika.
Zalikal kitabu ari ieu kitab eta la raiba teu ragu deui teu aya karaguan deui bahwa Al-Qur'an teh lungsur ti Gusti Allah annahu min indillah. Wal isyaratu ari isyarah mana isyarah tadi dalika bihi kula padalika eta li takdim ngagungkeun maksudna teh li takdim ngagungkeun dalika ngagungkeun tuh gitu. Jadi dalikal kitab wari ieu kitab Al-Qur'an anu agung eta la raiba daya mang deui eta maujud fi dina kitab eta hudan jadi pituduh petunjuk lil muttaqin pikeun jalma-jalma nu tarakwa. Hudan teh tarkibanana jadi khobar sani khobar kadua tina lafaz zalikal kitabu di khobar kadua hudan maksudna hudan tafsirna hadin tegasna anu nuduhkeun. Iya kitab teh eta hadin anu nuduhkeun ka saha lil muttaqina pikeun jalma nu tarakwa ka jalma-jalma nu tarakwa anu nuduhkeun ka jalma-jalma nu tarakwa. Jalma nu takwa teh saha teh as-sairina anu ngalakonan ila taqwa kana takwa anu milampah kana takwa disebut muttaqin. As-sairina ila taqwa kumaha muttaqin teh bimtisal awamiri ku ngalaksanakeun pirang-pirang perintah Allah wasdina bunnawahi sareng ngajauhan pirang-pirang nu dilarang ku Gusti Allah. Geuningan daek salat, geuningan teu zina, teu ngadu, teu maling, teu mabok. Oh, littiqaihim karena gawe raksana eta muttaqin bidalika ku itu takwa anaro kuseuna neraka tina seuna neraka pedah we sieun ku neraka nya supaya ngajaga diri tina asup kana neraka ku jalan naon tah ku ngajalankeun perintah Allah nya ngalaksanakeun perintah Allah nebihan sagala larangan Allah. Urang karana naon tah takwa karana sieun ku neraka nya tah jalma muttaqin teh nya sapalihna parentahan Allah teh nyaeta saum dina sasi Ramadan nya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun supaya jadi jalma nu takwa ku ngajalankeun puasa berlatih jalan puasa saumtah intina Al-Qur'an itu jadi petunjuk pikeun jalma nu tarakwa wallahu a'lam bis